Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kirami sayyun lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila harus jami'i ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhabati wa tabi'ina wal ulami amin wal musannifina khususon musannifi hadzal kitab Sulamut Taufiq. Qaddasallahu sirahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami' arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan aba'ana wa ummatina wa azadina wa zadatina wa auladina wa ustadina wa ikhwanina alladzina sabaqu rahimahumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Kaula ngarang kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan dat anu ngamulyakeun kana sakabeh sifat kapangeranan, Ar-Rahmani anu maparin nikmat gede, Ar-Rahimi anu maparin nikmat leutik. Alhamdu ari sakabeh puji lillahi eta kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Wa ashadu nyaksian kaula alla ilaha sanya nyana henteu aya deui pangeran illallahu angin Gusti Allah wahdahu bari nyalira Allah la syarika henteu aya anu ngarencangan lahu ka Allah wa ashadu sareng nyaksian kaula anna Muhammadan kana sanya Kangjeng Nabi Muhammad abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusanana Allah. Shalla muga maparin rahmat saha Allahu Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng muga maparin rahmat Allah wa ala alihi sareng ka kulawargina wa sahbihi sareng ka sahabatna wat tabiina sareng ka anu anut kabeh ka sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kitab anu dinamian Sulam Taufik. Naon hartosna Sulam Taufik? Sulam teh taraje, at-taufik
pitulung tanya. Jadi ieu kitab teh namina teh Sulamut Taufik hartosna taraje pitulung tangga lamun urang arek nyana kalapa atanapi buah luhur. Nah, buah teh luhur, maka urang gunakeun teu bisa naik mah kunaon? Ku taraje supaya benang buah nyaeta nyanak taraje. Nah, supaya kenging taufik Allah, supaya kenging hidayah Allah, maka gunakeun taraje. Naon tarajena pikeun metik taufik Allah nyaeta gunakeun tarajena teh Sulamut Taufik. Janten Sulamut Taufik ieu pikeun ngala alat kanggo supaya ngadatangkeun hidayah oge taufik Allah Subhanahu wa taala. Anu dimuat dina ieu kitab Sulamut Taufik teh bab fikih, bab tauhid, bab tasawuf insyaallah aya dina ieu kitab Taufik. Sangkan salat urang sah dimuat dina kitab Taufik ieu. Urang wajib nganyahokeun sifat-sifat Allah. Nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah, nu wenang oge nu wajib di Rasul, nu mustahil di Rasul oge nu wenang di Allah, maka insyaallah aya dina ieu kitab Taufik. Bahkan kapayuna aya nu disebutkeun ilmu tasawuf, ilmu akhlak, oge ilmu nganyahokeun kamaksiatan nu kumaha wae dosa soca, nu kumaha wae dosa cepil, nu kumaha wae nu kaasup dosa sampean, dosa panangan di luhur bakal dimuat dina ieu kitab Sulamut Taufik. Matak upami urang parantos uninga anu saena insyaallah mudah-mudahan tiasa ngalaksanakeunana, anu awona sabada uninga teh mudah-mudahan tiasa nebihanana itu nya tina ieu kitab teh. Ajeng. Bismillahi kaula ngarang kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan dat anu ngamulyakeun kana sakabeh sifat kapangeranan. Saur musonib hartosna musonib teh anu ngarang ieu kitab. Ngawitan kami ngarang kana ieu kitab teh kalawan nyebat jenengan Allah anu agung, anu mulia tina sakabeh sifatna. Kitu nya. Jadi bil barakah ngawitan ngarang kana ieu kitab teh ngaos bismillah. Naon margina? Margi aya keterangan kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqto au ajdam. Sakur-sakur perkara anu dianggap sae eta perkara teh lajeng teu dikawitan ku ngaos bismillahirrahmanirrahim, maka padamelan urang eta teh kirang barokahna, bahkan kirang sampurna. Manawi dina sanes kanten padamelan urang anu sae kedah dikawitan ku bismillah. Bade angkat ka pasar bismillah, bade angkatan naik kana motor bismillah, naik kana mobil bismillah, bade tuang bismillah, bade kulem bismillah. Eta teh langkung utami kitunya supados langkung barokah.
Lajang deui pangna ieu kitab dikawitan ku ngaos bismillah teh iktidaan bil kitabil aziz nyaeta nuturkeun atanapi nurutan kana kitab anu agung. Mana kitab anu agung teh nyaeta Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an dikawitan ku kalimah bismillahirrohmanirrohim, maka musonif oge ngawitan kana ieu kitab teh ku nyeratkeun ku ngaoskeun bismillahirrohmanirrohim. Janten manawi dina ieu kitab dikawitan ku bismillah hiji karena aya katerangan Kangjeng Nabi sakabeh perkara anu dianggap sae teu dikawitan ku bismillah eta teh kirang sampurna atanapi kirang barokahna. Dua pangna dikawitan ku bismillah teh karena iktidaan nurutan kana kitab anu agung buktosna Al-Qur'an. Al-Qur'an dikawitan ku bismillah. Manawi ieu musonif bismillahi kaula ngarang kana ieu kitab kalawan nyebat jenengan dat Allah anu ngamuliakeun kana sakabeh sifat kapangeranan. Ar-Rahmani Allah teh anu maparin nikmat gede. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat alit. Ari nikmat teh numutkeun katerangan aya 100. Itunya 100. Anu 100 teh kabagi 2. Aya anu dilungsurkeun di dunya, aya anu dilungsurkeun di akhirat. Mana anu dilungsurkeun di dunya? Ar-Rahmani nyaeta nikmat gede. Nikmat gede dilungsurkeun di dunya. Ar-Rahimi nikmat leutik dilungsurkeun di akhirat. Sabaraha hiji cenah ari nikmat gede jumlahna sabab saur tadi nikmat teh aya 100 dibagi 2, aya nu dilungsurkeun di dunya sareng di akhirat. Nu disebat nikmat gede nu dipaparinkeun ku Allah di alam dunia aya hiji. Janten nikmat teh kabagi 2, hiji dilungsurkeun di dunia disebatkeun nikmat ageng, 88 dilungsurkeun di akhirat disebatkeun nikmat alit. Model ceuk akal urang ari anu hiji disebut nikmat gede, nu 88 disebat nikmat alit modelnya itunya. Naon latar belakangna pangna nikmat hiji disebat nikmat gede? Sabab kana nikmat anu hiji mah loba anu ngasaanana, loba anu nuangna, loba anu nganggona, matak disebut weh nikmat gede. Jadi lain jalma mukmin wungkul nu ngasaan kana nikmat gede mah alias nikmat anu hiji, jalma mukmin, jalma kafir, bahkan sasatoan gitunya timimiti sato anu pangleutik-leutikna sireum nepikakeun ka sato anu panggede-gedena di antarana gajah sakabeh ngasaan kana nikmat anu leutik. Jadi pangna disebutkeun nikmat gede, nikmat anu hiji disebut nikmat gede karena loba anu ngasaanana kana ieu nikmat, loba anu ngarasakeunana kana ieu nikmat, batak disebut weh nikmat gede. Ar-Rahimi ari nikmat anu alit nyaeta nu 88 teh. Naon pangna disebat nikmat alit 88? Sabab nu 88 mah eta mah dihususkeun pikeun jalma anu iman
dihususkeun pikeun jalma ahli surga. Jadi ngan ahli surga wungkul anu bakal ngarasakeun kanikmatan leutik anu jumlahna 88. Matak rek kumaha teu kabayangna pinikmateunana nikmat anu 88. Cacak nikmat anu hiji anu dilungsurkeun ku Allah ka alam dunya tuluy parebutan manusia anu kafir manusia anu mukmin tuluy jeung anu jeung sasatoan hiji diparebutkeun geus sakieu nikmatna tos sakieu raosna di alam dunya kan tenan engke nikmat anu 88 anu ngan dihususkeun ku Allah pikeun jalma mukmin pikeun jalma ahli surga la ainun ra'at wala qalbun khatarat wala udunun sami'at teu tiasa ngabayangkeun hate kumaha nikmatna anu 88 soca teu tiasa ngabayangkeun kumaha nikmatna anu 88 cepil teu tiasa ngadangukeun kumaha pinikmateunana nikmat anu 88 pokona mah engke we lah hadiran rasakeun nu 88 khusus pikeun jalma anu iman kitu nya. Cek logika nama cacak nikmat anu hiji nu dilungsurkeun ku Allah di alam dunya geus sakieu nikmatna kan tenan engke nikmat anu 88 nu dipasihkeun ka jalma mukmin jalma takwa di surga kumaha pinikmateunana teu kabayang bakat ku nikmat naon bakat mingku bakal nikmatna nya 88 lipat we gitunya tina kanikmatan nu aya di alam dunya. Dia nikmat di alam dunya mah cek pasona cetek atau nepi naon tai kuku gitunya. Tah nikmat di alam dunya mah jempol, naon nikmat di akhirat mah jempol gitunya. Eta kanikmatan. Mohon kanikmatan. Saja. Alhamdulillah ari sakabeh puji lillahi eta kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Sanes puji, sanes barang-barang, sanes kanten keayaan anu aya di alam dunya oge anu aya di alam akhirat. Alhamdulillahi eta teh sadayana kagungan Allah. Anu mana Allah teh Rabbil alamina anu ngurus mangeranan menguasai sakabeh alam rek alam dunya rek alam akhirat eta teh dikuasai diurusna teh ku Allah Subhanahu wa taala dan sadayana puji kagungan Allah. Aya anu nyebatkeun puji teh saurnah aya 4. Hiji aya puji qadim alal qadim pujina anu heubeul kanu heubeul. 2 aya puji qadimun alal hadis puji heubeul kanu anyar. 3 aya puji anu anyar kanu heubeul. Nomor kaopat aya puji anu anyar kanu anyar. Eta teh lillahi rabbil alamin sakabehna kagungan Allah. Nya kagungan Allah. Wa ashadu sareng nyaksian kaula alla ilaha sanya yen sanya henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan, teu aya deui pangeran anu wajib disembah, teu aya deui pangeran anu wajib diseja, teu aya deui pangeran anu wajib disuhunkeun illallahu angin Gusti Allah. Gitunya. Janten anu dina kalimah thayyibah diuningakeun nya la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah
la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Teu aya deui pangeran anu wujud hakiki angin Allah. Teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin Allah. Teu aya deui pangeran anu wajib dipenta angin Allah. Teu aya deui pangeran anu wajib diseja illallahu angin Allah. Tauhidna katanya. Wahdahu ari Allah teh halna nyalira, Allah teh halna nyalira barina nyorangan Allah mah. Jan la sarikalahu, teu aya anu ngarencangan ka Allah mah. Jadi Allah teh mung nyalira, teu gaduh rencang oge teu aya anu ngarencangan. Da jalma anu disok direncangan mah jalma anu butuh, sapertikeun urang hayang dibaturan butuh, da Allah mah geus moal butuh. Margi Allah mah disebutkeun teh al-ghina maha beungar, geus moal mikabutuhkan naon-naon Allah mah kitu nya. Urang nu sok mikabutuh teh, da Allah mah kitu nya moal mikabutuh. Wa ashadu anna sareng nyaksian kaula anna Muhammadan kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusanana Allah. Janten Nabi Muhammad teh eta teh abdina Allah oge utusanana Allah. Sallallahu alaihi wasallam, mugia Allah maparin rahmat ka Nabi sareng kasalametan, wa ala alihi oge ka kulawargina Kangjeng Nabi, wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi, wa tabiina sareng anu tarurut ka sakabeh sahabat. Janten Allah muga maparinan rahmat teh sajabina ka Kangjeng Nabi teh oge ka keluargana, oge ka sahabatna, oge ka anu turut tumut taat ka para sahabat. Bahkan mudah-mudahan urang oge kaleberan ti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nya secara ringkas penjelasan kieu. Janten kesimpulan musonib ngarang kana ieu kitab ngawitan ku ngaoskeun bismillahirrahmanirrahim karena aya katerangan sakabeh perkara anu dianggap sae teu dikawitan ku bismillah mangka eta perkara atanapi padamelan kirang sampurna atanapi kirang barokahna. Dua, pangna dikawitan ku bismillah sabab nurutan kana kitab anu agung buktosna Al-Qur'an. Al-Qur'an dikawitan ku bismillah. Salajengna deui sakabeh puji kagungan Allah, urang mah teu ngagaduhan kitu nya. Tong boro-boro sawah, tong boro-boro kebon, tong boro-boro PT diri urang oge eta teh lillahi soca kagungan Allah, panangan urang kagungan Allah, bahkan ngamekan urang oge eta teh kagungan Allah dikersakkeun ku Allah Rabbil alamina anu ngurus sakabeh alam. Oge nekadkeun nyaksian urang sadayana henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan siang kalayan wengi angin Allah. Oge nekadkeun urang sadayana saestuna Nabi Muhammad teh eta abdina Allah sareng utusanana Allah. Mugia Allah ngalungsurkeun rahmat ka Kangjeng Nabi sinareng ka salam oge ka kulawargina oge ka sahabatna tuh oge tur kanu anu turut ka sakabeh sahabat. Amma ba'du, shadaqallahul azim.